Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun anu carios kakantun dinten kamari dina judul Aki-aki Nyandung bagian kelima. Kamitra baraya dulu lemur baraya nu di kota saudara salam dunya. Tenggilap di like, di komen, di subscribe Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Bubun di Banjaran. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng kakantun. Mangga kamitra baraya sadayana maranco manco. Kamari teh nuju galuman gitu nya, antara preman si Sukro jeung si Cukek huruf Jang Mardi. Kamari teh tos dugikeun ka aduh digigir ku Jang Mardi si Sukro beteuna tajong ditalapungkeun gitu kan kemplongna aduh bener wah huruf kuduan oke atuh mitra kenca tika tuhu tungtung nama jadi nyerang bareng ke eta ke urang serang bareng ke siap lah bari jeung nyenyok kalanceng celengan kumaha atuh gelutna ari nganalkeun leungeun hiji manya atuh mitra nyararang kawas nu heueun nu hiji ngaumatkeun bedog nu hiji nyebetkeun peureup kitu nya ngalalempeng gado beungeut ari keur Jang Mardi manu karitu ada tuh lain-layanna sebenarnya cing sarebrut kenca katuhu Jang Mardi mah ukur ngalengkah we ka hareup cedak teh atuh diaradu manehna peureup ujung bedog tungtung nama peureup si Cukek jeung bedog anu dikadekeun ku si Sukro atuh kowong teh si Cukek aduh beuti boloboran untung tuh ieu oge kitu nya henteu parna da kaburu dikejetkeun dan ningali Jang Mardi ningali musuh ngejat licik gelut imah jeung ngejat sagala ari gelut mah kumaha we atuh anggeus lah atuh teu kudu garelut teu kudu ngarebutkeun naon atuh ieu teh aing ceteungeun tinggal itu baturan aing nepikeun ka tatu gara-gara sia sebrut deui atuh malalempeng ngejoskeun bedog anu angan Jang Mardi henteu anta parah teu ieu deui nya Jang Mardi teh yang ngarengsekeun naon da tuh cenah dipikir-pikir ngalayanan nu kararieu gilap awakna saeutik teh carehamna naon teh puguh ceulina di tanyok satakar kebek usap teh atuh ningali kitu si Cukek popoyong kodan bari jeung awor-aworan getih sok arek maneh hiji deui sok ka dieu atuh serang kuring mah moal nyerang ampun atas ampun hampura ari teh saha atuh ieu teh
teu kudu saha-saha da geus gelutna ge atuh tato areng geus tuh baturan maneh musek teu eling banyur gara sok kucai. Wah, aduh kumaha atuh nya, aduh leungeun abi ge aduh perih heuh. Atuh bongana nyata apa gitu gakuring Mardi ti Gamlau ti Pereng. Oh, Kang Mardi ya teh hampura Kang, hampura pisan abi aduh sugan teh hampura pisan hampura kumaha tuh ieu panghudangkeun ieu baturan abi si Sukro. Mitra Mardi ngaleos kanu kursi ke meja gede nyopot cek teko curulung we dibanyurkeun dicurulungkeun kanu beungeut na si Sukro atuh koreja teh si Sukro teh ulah hampura ampun Sukro manita apa Kang Mardi orang Gamlok Pereng tah ieu jelemana ieu aduh punten pisan Kang Mardi apunten aduh abi tos wawantunanan ka Akang apunten bere ieu nyuhunkeun ieu entong diroga halani nyuhunkeun salamet teh atos abdi nyuhunkeun hampura nya atuh jigra baralik naon atuh da ari jual beli mah bebas rek kasaha wae ya aduh hampura nya Kang hampura abinya aduh atuh disangke bari jeung si eta leungeunna detihan ngan teu parna teuing kitu nya da henteu satakar kebek kaburu inget ditadahna ku babaturan bedaug teh atuh kitu silih kaleng silih ieu we kitu silih beyeng silih saranekeun tungtungna manurugdug mudun ngan si Uhro si Sukro geplek kanu motor turun tugkeun nu motor tuluy diturun-turun teu diurungkeun kalebak tuluy ngajauhan. Sarurak eta mah nu digarawe kabeh mitra ningali para bagunda para preman gitu nya para ya barudak teu baraleg arek ngagelutan rek ngajak riributan atos we sok we daramal deui tos we tong ieu sok barubar deui atuh mitra nu digarawe teh anu kai berembang deui ari ieu tiluan anu awi deui digararawe kocapkeun Mbah Murdasim Olohok ningali pangabisana Mardi teu nyana abah sugan teh lain tukang main po Jang Mardi teh biasa we abah ngabelah di eta nya bah ngabelah diri atuh da ari di Tarajang mah kudu nyingcet daripada kena mah kakade ari kitu nama bener kan eta gerakan ningali gerakan Jang Mardi ugat karesep sagilak nate paingan atuh barudak jo ngadenge Jang Mardi jo kalabur atuh agan Jang Mardi mah sudah lain raworakeun da atuh sidik tukang main po tukang
Gelut tukang ieu ayeuna geus manehna mah hayang ngala duit anu halal matak cicing deui di lembur teh. Di Jakarta nama di Tanjung Priuk manehna teh cicingna teh nyekel lamun tuluy mah Tanjung Priuk layan manehna teh lawan. Barukna teh kitu. Tapi nada ketinggal di Jawara. Bah Murdasi. Nya ada kita di boga pangabisa mah asor atuh daun hanjang mandi mah kitu ti kolotna ge diwarahna ge teu seunah kudu maing hirup mah mun ngabela diri kur perlu dijieukkeun pangabisa cenah kitu. Wah, alus pisan geus lah. Di dieu keneh yeuh barudak digekeun. Yang Mardi diangkat yeuh. Kuring jadi supir pribadi jeung pangawal pribadi lah. Nyupir alus, gelut teu ngawak yeuh jang ngajaga diri bisa diaranalkeun ku sararea. Atuh mitra gek deui Dario entong kitu agan biasa we da abdi mah teu tiasa anu ukur ngabela diri. Ngabela diri tasuk ngopi deui lah urang yeuh bari ngobrol deui bari nunggu garara we mitra teka kocap waktuna darahar nya taruang gitu musayagi yo atuh naon teh pujaan hate Bahmur Dasim teh keluar akti itu bade taruang ayeuna nu didamel teh ningali bari jeung si Bahmur Dasim bari ngareret kanu datang seblak seredet sernu danger we geter meureunnan dari hate moal bisa dibobodo eueuh di budak eueuh di kolot nya mitra ari ningali nu kitu mah herang bahenol nerkom atuh eta kumaha agan we dan tuang bade arayeuna nu damel teh. Oh, ya sabar itu siapa? Garuan tuh nu tiluan. Di bayana garuan tuh nu marelan kai geus ieu geus waktuna dahar yeuh. Mitra atuh leos Mardi nyalukan nu keur marelahan kai. Masalah mitra sekedap. Urang teraskeun deui mitra. Tegung silila anu tiluan jadi opatan jeung Yang Mardi cing karudu. Atuh tuang teh ngahaja we di mana crekna ari sangu jeung dangeunana mah na meja gitu nya disamakan gitu di teras teh di meja mah gelas susi katarjong di luhur gelas an ari taruang nama paburisat we di mana yang anu ieu jeung anu merenah udah geus karitu digawe malahan makakara cenah digawe make jeung dibere tuang sagala da biasa nama mawa atuh anu teu apaleun mah aya nu mawa teh kabawa deui balik sangu teh sin aing hanas mawa sangu euy ribet dibere dahar kakara ieu mah dibere dahar gawean gawe teh di Abah Murdasim heuh oh bae lah bawa deui we ka imah
yang di mah kan baik sangu ieu we tinggal wah segala aya dahar ge euy oh nu digara we cing calalohak cing calalebak wah juga bangun nu paronyon bener sama lalab pucuk sampe jaat sintrong alah dia nu ieu nya gitu tahu teh bukan itu lah pokoknya mah nu nikmat terus capek teh komo atuh taruang teh Mitra teka kocanya gancangna carita beres we taruang teh ya Rodudula nyarang segala. Yo kada rokok lah we keun we da pagawean mah beres ayeuna moal 2-3 poean jiga nama yo ningali awina kerep kieu. Jeung jenggen geus sakumaha tuh jenggen meunangna. Aya bah karek 30 tangkal tuh komo wah sok we bae. Gawean bae tong mareka isukan mah darahar teh geus disayangikeun di dieu. Wah, nuhun pisan atuh Abah. Pok mangusin nya nu digawe. Siapa? Masalah tuang mah abdi mah daong ko hantara mekel salila na pantuang tenagan pok si Amit. Oh, sia mah pan sik pagawean atuh atuh. Oh, angeur we kitu mid sarampeur barudak. Adi ini rek balik, boh ini boh balik caranturkeun. Mohon siap juragan nah, kalem moe pokona mah beres. Mitra. Abah atuh sok nami aya Abah moal tuang. Pade aduh, pade. Neng. Atuh Mitra ngahaja. Nyi tika teh mangalaskeun sangu yang Mbah Murdasim Mardi jadi katitih nu digarawe heula taruang teh diheulakeun ari pribumi mah aneurikeun geus dipisahkeun kitu nya jang khusus pribumi mah komo jang Mbah Murdasim mah ya tuh Abah juragan yes sangguna Mitra kuat kang ngeleper Mbah Murdasim narima piring desi sangu menang nyanguan di parawan anu bahenol nerkom atau anu pujaan hatena anu sidik matak betah matak kakaraeun gitu barang ala seuceuk nu digawe ge make jeung di tungguan da biasa nama nempoan oge kadang nyurpei mun nyurpei teh mah tara jeung si Abah kabeneran we ieu mah kudu kieu lalakonna jiga namanya Mitra. Aduh meni di ladangan sagala atuh nyai meni dipangalaskeun Nyai gelis make jeung wios atuh ku Abah we lah malas makeun akeun sawios atuh da hoyong we atuh ka juragan abdi ieunan teh ngalada ngalasankeun supados raos gara sok meunang ngalasun abdi mah tuang teh garap juragan Mitra atuh kuat gegebek ngegeder jantungna Mbah Murdasim paamprok meni hampir deket panteleungeun katitih deket we kitu da ngariung tuang teh jadi teu inget nu kanu di ieu mah ada wok we alah ponyo jiga nu bener-bener leuwih cenah ieu mah leuwih di hotel bintang 5 dahar teh cenah nikmat kieu ieu samal buat ka aduh
menang saya sama mani hade kieu maya meti menang si Nyai ngetika palingan atuh nu geulis nu nyamol nage bogoh we samal nage meni karasa sagalana ari gunung geulis mah nyamal teh nikmat jeung tuang teh aduh kakaraeun yeuh hate bunga dahar nikmat ieu teh mitra geus kajudi ku nyitika karepna Bah Murdasim aya hate kadua leutik ka manehna dina babasaan jeung tina tingkah laku rada beda ka ciri geus ngarasakeun ya Neng nami deui sakedik deui mangga atuh Abah juragan hayang tuluy we geus sebuah oge sok na mandi di tuangna ki atuh aki sok ki ya sah imang secara loba juang nya tagan komo geus karalot kieu penting mah ieu mah tuang besar makan besar atuh jeung juragan sakadula kali-kali atuh sapanjang aya pagawean mah urang kieu we lah darah hari kieu aya keneh Neng jang enjing jang isuk eta artosna aya keneh geulis aya Bah nemeh ge kaange 125.000-eun wah aduh meni irit-irit teuing na teh jajan ari Neng datar jajan atuh abdi mah Bah juragan naon atuh da ku tuang oge cekap atuh kudu jajan atuh ame aya keanehan getuangan teh lain tuang ngungkul jajan naon we atuh datuh lebar kanu artos kumaha nu ti juragan ge da awet we abdi mah ge hoyong ieu hoyong kabanyaran hoyong ngeser acuk ke kami aya tamihna mah hengke gitu nyalah alus atuh kitu mah nah hate nama Bah Murdasim ke senalah diajak geus waktu nama ulah ka Banyaran urang ka kota sieun urang ka Bandung hate da ayeuna mah can kedal gitu nya can kedal baheung ngedalkeun suka atawa bogoh ka Nyi Tika da ayeuna mah keur rada difokuskeun heula kana pagawean ongkohan loba pagawe bisi gereuh gitu mitra teu kakocapkeun lohor mitra adan geus aya nu adan ka ieu atuh ngaraso nu digarawe teh aya nu kacarai sarolat da di belah kidul aya masigit bari cai ngagulida guang ngadon marani heula we nu ieu digarawe teh Yang Mardi kitu deui boga imah Bah Murdasim ke masjid jeung Mardi jeung sararea berjamaah ucapkeun sarolatna geus beres kitu nya mitra da ari eta mah langkung muninga perkawis kanu ari ibadah salat teu kocapkeun beres we salat atuh tutala langke deui nu digarawe teh buru-buru deui ke tempat gawe saralin deui
mesti saralin di masjid gana ge pakai baju gawe gitunya jadi kengke jadi ke tempat gawe teh jual mendak gawe mah jual dong tapi dicari ku siapa udah sih kela woi tuh istirahat lah ulah waka garawe lah dikeun bae teu diborong lah. Oh, katutan teh teu diborongkeun ieu teh Abah. Ceuk saurang pagawe nu ngaranna si Minta. Tuh lah nyaho parulih we duit. Da moal nyocon teh kuring oge matak di barare dahar ge. Atuh nuhun pisan atuh abdi. Manawi teh diborong. Oh tapi kudu gawena mah anger, kudu bebenangan mah. Oh nyakomo we atuh da waktosna kabujeng Seep. Hampura mitra waktosna kabujeng Seep cag urang tuna heula ieu carios dina judulnya ieu dongeng dina cariosna dina judulna gitunya aki-aki nyanung bagian kalima. Apunten nu kasuhun milih aya nu kasebat nami kasebut tempat da ieu mah ukur dongeng rekayasa dongeng we mutlak teu aya aslina teu aya ongkohan di nu kieuna aki-aki nyanung mengintennya. Hapunten nu kasuhun tong hilap ka mitra kabaraya ka saudara saalam dunya di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banyaran sakitu nu katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.